barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, urang teraskeun carpon ti barayakita.com mangah nyangakeun kiwari urang guar carpon dina judul Lempeuh Yuni kengeng Bapak Ahmad Bakri. Wilujeng ngadarangukeun. Wate tadi tengah poe nyeeng anu ngagogotong rangkai. Nasaha anu mindahkeun imah? Wiharmi siga kaditu geuning kagirangkeun. Cik Wahaji bari anak kaksila di emper Masigit kusiwa dompet tina sakuna. Geus ngalinting rokok sut diseungeut plenyun weh. Ning cicing wae, Harmi, tuh dipariksa ku uwa. Cek nu diuk gigireunana. Wiharmi ngarenyag, mariksakeun naon uwa teh? Cenah bari celenge. Nyane mah ditanya saknya nya, keur ngarobrol ke naon atuh meuni siga uplek pisan. Tuda si Ija pok deui majan hayang udud. Pugu abdi ge teu kuntung-kuntung acan. Tembal Wiharmi. Alah, hayang udud mah hayang udud we. Tong make panjang teuing dongengna. Koptah. Kabeneran tadi aya nu nganjang ti dayeuh ngirim bak. Ning siga bako warning. Paingan atuh. Pelangseng nage benten ari bako aheng mah. Cek Arjangi. Papir nage capaten nyawa. Bogo wae atuh. Panlayana kudu jeung eta. Waas ari nyeung bako kieu teh. Rasa inget zaman keur ngora baheula. Cek Arjangi bari ngerongkong bako. Kungsi gitu jangi karena bako gitu. Pugu we atuh. Emo rerajenan bae mah. Ari tas iang koprah di Banjar. Sote ari meneran onyoy rega kalapa. 8 sen nyawa. Saketip jeung paten teh. Sakumaha ari saketip teh? Wa cek si Ija. 2 kiloun beas. Sabaraha ayeuna mah beas 2 kilo teh. Dupi ayeuna sabaraha bako kieu teh? Nyao pan uwa ge pangirim. Mariksa kenaon uwa teh tadi? Cek Wiharmi bari nampanan dompet ti Arjangi. Siga nu minahkeun imah saha cekeng teh? Oh, San Harip wa. Baruk si Harip ning hayo wae punah pindah imah cenah. Tos katilu ieu nyawa. Katilu kali kumaha ari nyane. Pan mimiti ti deukeut mitohana ka dieu ka Bebera. Tidinya pindah deui ka deukeut pasar. Geus 2 kali tah. Pindah deui ngadeuketan Balong cenah. 3 kali tah nepi ka dinya teh. Ayeuna deui kemana cenah? Ka 4 kali na meureun lain. Lares wae tos 4 kali wa. Kunaon cenah ungrah angkri wae. Moal kaur buluan di bawah hejo tihang mah. Boga milik sautak saeutik ge beak kana waragad pindah. Eta cenah wa. Nuju caket mitohana nguping batur-baturna ngaromong. Ngaromong kumaha? Uyuhan cenah. Hayang paungku-ungku wae jeung kolot. Cek anu ngaromong teh. Tara kaur baleg. Boga rasa sagala ngabanding. Aya pangabutuh satak saeutik. Tak deui ka kolot. Ngongkon ka pamajikan. Tungtungna jadi tutumaneun. Teu we teu mikir. Dan nya ku uing ge karasa. Cek San Harip teh. Kararagok ongko asa diponcongok wae. Hayang usaha ge udan adon cara batur teka urjig balas disumut samat. Ngawakilan puraga tea, ngawakilan ngarona tea. Gawe itu gawe ieu naon ku hanteu. Lain teu ridho cenah. Nganayang wae atuh ngalengkah cara batur pokna teh. Kaharti lebah dinya nama. Moal teu asa jadi badega mitoha.
cik Haji mejeunah rek ngejat oge. pina geura ka bebera cek anu ngoromong teh jongjon sugan ngurus pakaya ari bari di patuhan mah nyaah cenah melaut salabur kebon ge jadi tegal euri engalna gilig wae dianeg ge kumitohana keukeuh maksa tapi da leres wa pakaian anu kapungkur bubud teh jadi pikabetaheun ari tos kakucel mah cik Arjangi tangkal kalapana sarintungan deui palawijang remploh seueur uneureun sawana oge anu kapungkur katela pamoyanan ti kukur teh ari katungguan mah kaala hasilna. Nah atuh make pindah deui tidinya cenah. Pan eta cenah ngadenge omong batur nyaneh mah teu lumrah kalakuan teh harip deungeun-deungeun mah hirup teh hayang guyub loba batur nyaneh kalaka leleuweungan pan cekrot ge geuning hirup teh kudu loba batur keur silih tulungan silih titipkeun diri aya gering janari tengah peuting pan meureun ka tatangga minang saraya teh ari nyaneh natangga jeung saha jeung jurig ih pan kuring mah hayang nungguan pakaya matu di dieu teh tembalna alah ngurus pakaya mah hade ku kokodok ti lembur batur mah angot geuning ngadongkang nyawa ka panulisan teu burung ka eusian leuwih teh pan ari mencil mah ruang riung jeung tetangga ge jadi tara batur-batur usum katajug nyaneh mah teu kanyat da ku jauh teh hoream dina usum balik taya batur pindah ka tegal jelema ke nyingkur mah geus kolot geus usum mandita nyernakeun awak. Saha nu ngomong kitu teh? Seueur we wa bari pada ngalalawang kumaha cenah mun aya karepet tengah peuting pamajikan usum ngajuru rek nitah saha neang paraji ini sorangan melang anu adug songkol taya nu nungguan ari teu init saha nu rek marajian ceuk anu ngoromong teh ari kitu teh mah siga heueuh ceuk urang ge teu pupugu ngadon micen maneh ceuk Arjangi eta barabena teh dina aya bancang pakewuh taya batur pakumaha kumaha tadi romongan kitu teh hoream cenah kudu ngadeuketan deui kolot mah ning batur ge melencar ka Sabrang ka Palembang ngaradon usaha teh uing onaman semet dedeketan ka bebera teh masih harip teh hi batur mah kalas pentas ge ka tegal manusa lain caranya nih ngadon leuweungan ceuk anu ngaromong teh mana bakot teh Mang Jangi ceuk Wiharmi nyelang rara teret neangan ududeun nyane mah ngadongeng jabat ngagila kana udud ceuk Wiharmi bari ngangongkeun bako di hareupeun Wah Haji. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. geus kitu kumaha si harip teh Wiharmi ngahulang wae wa ngajongjongan kudu pindah ke mana deui atuh uing teh cenah pan boga lahan deket pasar ceuk anu ngoromong teh hendak naon mun ngadon ngawarung di dinya moal teu kajojo batur mah dibelaan nyewa yang boga lahan dagang di pasar teh cudeui nya bebera anu geus kaco teh pan mohon wa muruhkeun ngalelemah caket pasar teh diborongkeun ka urang tarik kolot minang saraya deui ka lurah hayang digotong royong minahkeun imah udulan deui wa da kana sugu nu kuria ge sanes saeutik tos kantenan ongkos ngalelemah majare ngadon dagang teh boro-boro Mang Jangi ceuk Wiharmi bari nepak pimping Arjangi dati meuni modalna lutur agad pindah benang ucelak eclok bayareun keneh nu pugu mah payu kanu ngadon ngariuhan wae angot ari poe pasar buruan ge ka Giridi kudu ngadon nyarangcang emai jualeun tangkulak hayam ge dina usum maremah mah kadarinya nyaranekna teh tungtungna jadi pasar emai jeung hayam Mang Jangi da hese nyarekna pamajikanna mah geus aral wae majar geuleuh jeung barau umaneuar wae gawena
ngagohet kasalakina majar teu betah. Teu pupugu cenah ngadon jadi tukang nyapukeun tai eme tai hayam. Nanaonan matu di sisi pasar oge teu kakecretan bati ladang balantik. Teu burung kudu pulang anting ka bebera sakalian hayang nguneur oge cenah. Keukeun nu ngajak pindah deui nu diajak bangetnya bingung. Urut warager pindah ka dinya ge can kabayar. Tungtungna remen pasea. Pamajikanna remen pundung ka kolotna. Nyeung kitu teh mitohana rempan sieun manjang jadi awet rajet. Nyangelehan mang mindahkeun imah ka sisi balong. Demajar hayang diajar mijahkeun. Kungsinya sok mijahkeun lauk kantenan wae wa. Nanging can pareng kabruyungan. Pan uage uninga sakitu harieumna leresan dinya teh. Sanes kanggo balong pamijahan. Tudah nyoblek patempatana oge lebadinya mah. Nya Harmi cik Mang Jangi. Wan cipecat sabet ge can manggi-manggi poyan. Pan mohon Mang Jangi. Buruanana ge lukutan gening. Tembal wi Harmi. Jadi ririwit buk berak gering peli genti. Nanya ka dukun majar tengah jodoh jeung lemah cenah. Pabentar kala jeung Rijal. Naon teh maksudna cik Arjangi. Duka teuing da kitu cenah cek dukun teh. Mun hayang hurip waras kudu ditumal heula lemahna ku getih eme kenit jeung hayam camani cenah. Saha dukuna teh? Duka saha wa da urang Ciladur. Kungsinya ditumal kantenan we wa. Nu nganterkeun eme sareng hayamna ge mitohana. Da teu tega cenah ka barudak. Baruk dianteurkeun ka Ciladur. Nah kumaha cenah numbana teh? Ti dieu wae cenah diimpleng ti kajauhan cek dukun teh. Nu tunggu lemahna diangkir. Ning atuh ayeuna kala kapindah deui. Tuda tos waleh cenah wa. Taya kamarasan sieun bobor karahayuan. Dibodol wae ku mitohana diajak balik deui ka urutna kapungkur. Kadeukeut mitohana deui nya. Mohon. Ngadenge dongeng nage asa capek angot meureun. Itu mah nu ngalakonanana. Kala kameken it hayam camani matak cager manteu. Miseubehan dukun wungkul. Dukun lintuh panyakit matu nyawa. Da lain kitu tuh mah lemah mah. Kumaha tuh wa? Pan tadi cek Arjangi wan cipesat sawet ge tara manggi poyan lebah dinya mah. Rek sahat kumaha tuh ari teu kasorot ku srangenge mah. Geramun dibukbak mah anu ngahieumana sinalenglang. Piraku tepi kabetaheun. Dipanyakiteun ge eleh katojo poyan mah. Mijakeun lauk ge moal hade dinu harieum kitu mah. Da kudu nu negrak sangkan kahaneutan ku panon poe. Di rolompok abdi mah wa tabutu juga tos moncor serangenge teh ka pawon. Cik Arjangi nu mau ilang ka gering abdi mah. Kitu. Pan poyan teh hawa gumira ka urangna oge. Pokok pangkal kasehatan ari gumira teh. Pan dibawa muruku sunu bae mah kala kasok ririwit. Leres wa. Da nada karoya ge raos ari lugina hate mah. Angot mun ududna warning mahnya Mang Jangi. Ceuk wi Harmi. Hih, ning ngajak dedeieun nyaneh mah. Tembal Arjangi bari ngarongkong deui bako. Punten Mang Jangi, abdi ngiring dedeieun. Cek si Ija. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Ras emut karena kesauran wa tadi majar moal kaur buluan saleresna eta teh wa ceuk wi Harmi. Pan rahab imah nage seur anu reksak balas di ruag terapkeun bebera nu kapungkur pi kabetaheun teh jadi tegal eueuh deui. Da kabeh dienakeun mah tara kalopea balas ririwit teh nyameureun atuh ari kitu mah rek ririwit pantes rek burinil meujeuna sararea ge moal teu kitu bongan saha guguan kana omong batur ari misa ti kolot mah uage panuju da heueuh jelema teh kudu motekar
Tapi ari nu nitah ninggalkeun bebera mah tong jojo disanggut bae, pikir heula dibulak-balik, dibeuweung diutakeun. Mangkaning menang saya capek kacida nepi ka kalah hasilna teh lain, rek ngadon nahaon pindah ka deukeut pasar. Baru krek ngadon dagang, kawas heueuh aya bakat kana usaha kitu. Pan kabuktian geuning, buruan nage semet jadi pakalungan, tempat panyangcangan embe. Sigana laras wa jelema teh sabakatna cik Arjangi. Abdi ge kapungkur keur ngora kabita kudu barekah tina dagang. Nurutan we dibelaan jual jaar ka ngopi modalna oge. Nanging dua kakumaha, da balantik naon teh ngulahek wae awahing kuweleh culung wae micen maneh ka peuteui bongkok ngadon ngahuma reres nyacar dina usum ngasek ari breng teh supa unggal enjing wa mupus supa rampak ku seueur-seueurna sareng mayang unggal dinten dugi ka teu kateda. Saban dinten atuh ngical supa tidinya wa gaduh bekel teh. Nanging anehna teh ari tos ngawitan kapipit mah hasil huma les wae supa teh sekalian hoyong ge palias. Sigana bakat abdi mah kana jadi bulutan meureun heueuh mana kitu ge. Kisan harip ge pan siga anu kajuru ngabeberana teh lain, mun pangger mah dong unggut kalinduan gedag gaanginan geus cukul boa ayeuna teh. Jadi ingat kana dongeng anu rek ngajual kalde ngadenge lalakon si harip teh. Kumaha dongengna teh wa? Ceuk Wiharmi, kadiekeun heula eta bako wah hayang udud dikekeuweuk ku nyaneh wae. Ceuk Wah Haji bari ngarongkong, kacaritakeun cenah aya nu rek ngajual kalde ka dayeu. Da pugul lalakon jauh rebun-rebun keneh geus bring indit kadua anakna lalaki umur belasan tahun. Bapana nungtun anakna ngiringkeun paneuri. Satengahing jalan srog jeung kabawuhanana. Rek dibawa ka mana eta kalde teh cenah? Rek dijual ka dayeu. Mun kuring mah meme dijual teh dimangpaatkeun heula atuh teh nya tu budak geus capeun. Mun cenah tumpak bisi mopo. Ae nya wae tumpakan ku ujang tambah capek. Ceuk bapana, celak budak teh tumpak. Bring deui nuluykeun lalampahan srog deui jeung kawawuhan nu sejen. Rek kamarana cenah rek dayeuh. Nurus tunjung budak teh kawas teu diwarah. Ngeunah-ngeunah anyeucleuh dina tonggong kalde ari kolot sina nikreuh. Na teu sieun katulah. Pantes nama kolot nu tumpak nu ngora nikreuh. Budak soleh ngaranna ari kitu teh. Turun jang bagian bapa tumpak. Wayana ujang nungtun. Jut anakna turun bapana anyeucleuh bring deui beuki jauh. Srog deui jeung kawawuhanana. Hei, teh nya tu budak geus ngesang. Na teu karunya madak naon mun diajak tumpak. Ae nya wae ceuk nu boga kalde teh. Beu jang ka dieu hanyat dilaun ku bapa cenah. Loba jaksa ari kitu teh nyawa sangam paripaosna mah ceuk Arjangi. Heueuh, celak budak teh milu tumpak bring deui. Sawatara pal deui ka dayeuh srog deui wae jeung anu barang geureuh. Rek ka mana eta teh? Rek ngajual kalde tembalna. Na atuh teu kira-kira kalde jualeun ditumpakan teh nyogera. Leumpang nage mani geus rarampeolan kitu. Boa moal nepi ka pasar modar manten. Pan hayam jualeun ge sok dikelek. Malah meme ini teh sok diparaban heula. Kalde onaman moal hade dikelek. Da lain hayam. Matak naon mun digotong ame teu mopo. Keun sinareureuh sapanjang jalan datang ka ditu jag-jag deui. Payu mahal geura. Hi, tekuhan teu. Kieu salah. Ceuk Arjangi. Regayang atuh digotong ku awi saleunyer beunang menta. Srog ka pasar. Rek dibawa ka mana eta kalde teh? Ceuk tangkulak purah meulian. Pan rek dijual tembalna. Yeh, kami mah moal meuli kalde sakarat.
kuriak wae katempuhan ngubur. Kali itu bawa ka jagal sugan aya nu daekeun meuli. Ari jualeun teh luput aya nu nawar-nawar acan. Kalaka ngage curug atunya wa. Heueuh, nu matak ari jadi jelema teh kudu pangger. Boga pamadegan sorangan. Cek uage tadi tong ungut kalinuan gedag gaanginan. Kitu si Harip oge. Ari gugon bari bolos strong teh. Da rupa-rupa ari jelema teh. Nu ngomongan bari heueuh nyaah rea. Nu ngajurung ku sirik bari hayang nyilakakeun tara kurang. Nu matak pacuan ulah leumpeuh Yuni. Disaring heula ditimbang-timbang ari aya nu ngomong teh. Leres wa karasaeun ayeuna mah ku si Harip oge. Ceuk wi Harmi bari ngarongkong deui ududeun. Mitra kaum dangu cag carpon dina judul lempeuh Yuni urang cekapkeun dugi ka dieu ke urang teraskeun kana carpon salajengna. Hatur sewu nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com